walau li ghairi adami najan nyusuan anak me umpamana gitu. Wa yulhaqu jeung disarupakeun bil hamili ka jalma nu hamil wal murdi'i jeung jalma nu nyusuan fi tafsili dina tafsilna sahaman jalma abtara nu buka ieu man lin qadi hayawani muhtaramin lin qadi hayawanin karena nyalametkeun sato muhtaramin nu dimuliakeun ku sara adamiyin nu bangsa Adam aw ghairihi atawa lian adami asrofa usrofa anu dideketkeun ala halakin kana cilaka bigorkin cilaka atawa maut didinya mah bikorkin kusabab titeulem ogerihi atawa lian gorkin. Terus kahanap jarang katilu tihanap qalu abtarota ay wujuban tegasna kalawan wajib wa qaluhu wajaba alaihima alqada'u bila fidyatin kalawan teu make fidyah kal maridi saperti jalma gering aladi anu yurja anu diarep-arep naon buruhu cageurna ieu marid bijami'il khaufi dina pada sieuna ala nafsi kana dirina bikulin dina saban-saban saurang walam yujib jeung teu ngawajibkeun Allah taala bari mur Allah alal maridi ka jalma nu gering ilal qada'a kajaba kana qada wa in khafata jeung lamun sieun itu hamil jeung murdi ala auladihima ka pirang-pirang anakna itu hamil jeung murdi ae isqatil waladi tegasna kana kaguguran anakna pil hamili di awewe anu hamil wakilatil labani jeung sieun kana saeutik cai nenenna pil murdi'i di awewe anu nyusuan abtarota tah buka itu hamil jeung murdi wa wajaba jeung wajib alaihi maka itu hamil jeung murdi naon al qada'u qada lil ibtori karena bukana. Teh si hamil yang si murdi tapi lamun eta si hamil jeung si murdi mikasieun ka anakna seperti lamun puasa sieun kaguguran lamun puasa sieun saeutik cai susuna maka eta mah wajib qada jeung wajib fidyah. Naon sababna pangna wajib qada? Pangna wajib qada sabab buka puasana batal. Naon sabab pangna wajib fidyah? Sabab mikasieun ka batur, mikasieun ka anakna. Da umpamana mikasieun ka dirina wungkul mah kuat-kuat wae umpamana puasa teh gitu. Lamun teu mikasieun ka batur mah gitu. Teu mikasieun ka anakna kuat sabenerna mah puasa teh. Kulantaran mikasieun ka lian dirina eta mikasieun ka batur teh maka wajib fidyah. Wal kifaratu jeung wajib kifarat aidon deui. Wal kifaratu jeung ari kifaratna ayyuh roja eta yang dikaluarkeun an kulli yaumin tina saban-saban sapoe naon mudun samud wa huwa sareng ari ieu mudun kama eta saperti kaol sabako nu geus tiheula ieu emak ritlun tegasna sakati
Wasulusun jeung sapertilu bil Iraqi kalawan bangsa Irak. Wa yu'abaru jeung dibahasakeun naon anhu itu Irak bil Baghdadi ku lapad Baghdad. Cara kiparat atau cara fidyah gitu. Jadi kan cek tadi wajib fidyahnya lamun mikasieun kana diri batur. Fidyahna teh tina tiap-tiap poena kudu ngaluarkeun samud beas. Di urang mah genep ons teh gitu. Tadi ge geus ari samud teh sakati leuwih 3/3 bangsa Irak. Geus di urang mah genep os pokona mah. Wal maridu jeung ari jalma anu gering wal musafiru jeung jalma anu nyaba saparon kalawan nyaba tawilan anu jauh mubahan tur dimenangkeun in tadororo eta lamun narima kamadaratan itu marid wal musafir bisaumi ku puasana yubtironi tah buka itu marid wal musafir wayak diani jeung ngodoan itu marid wal musafir. Jalma gering jeung musafir bari musafirna teh saukuran kosor salat. Bari perjalananna perjalanan nu dimenangkeun hukumna. Maka eta sapar maka ku saparna jeung ku geringna menang buka puasa. Sarta engke wajib qada. Sarahna qaluhu wal marid tengah-tengah. Alladhi anu yurja anu diarep-arep naon buruhu. Cagerna alladhi fa innahu maka saestuna itu alladhi al muradu eta dimaksud huna di dieu kama saperti perkara taqaddama nu ti heula ieu mah. Li anal marido saestuna jalma nu gering alladhi anu la yurja anu teu diarep-arep naon buruhu. Cagerna ieu marid qad sabako eta nyata geus ti heula. Naon annahu saestuna itu marid la yurja tajibu eta wajib alaika itu marid la yurja naon al fidyatu fidyah wala qadoa jeung teu wajib qada eta tetep alaihi ka itu marid la yurja li adami mukhatabatihi karena henteu kahitobanana itu marid la yurja bisaumi ku puasa. Waliman jeung eta tetep pikeun jalma golaba anu ngalindih alaika man naon alju'u lapar wal atsu jeung haus. Hukmul maridi ari saperti hukum jalma nu gering. Wala buda jeung misti fi jawaji fitrihi dina meunang bukana jalma min masyakotin tina masyakat sadidatin anu banget haus banget lapar meunang buka. Latuh tamalun teu dipantaskeun ieu masyakoh sadidah adatan cek adat. Aw tubihu atawa ngameunangkeun itu sadidah atayamuma kana tayamum alal khilaf. As-sabiqi anu teu heula. Pain golaba maka lamun ngalindih ala donihi kana sangkana jalma naon al halaku maut aw dihabu manfaati udwin atawa leungit kamanfaatan anggota badan wajabatah wajib alaika jalma naon al fitru buka. Paida taroka maka di mana-mana ninggalkeun jalma hukana itu fitru wastamaro jeung neru temerus jalma so iman bari anu puasa hatamata nepi ka maot jalma kama yaqau saperti yen tumiba minal muta'ammikina ti jalma-jalma anu jero kabeh fiddini dina agama mata tah maut man asian bari doraka
Qala Allah Ta'ala wala tulku jeung ulah nibakeun arajan kabeh biaidikum kana pirang-pirang awak aranjeun kabeh ila tahlukati kana karuksakan. Qala Allah wala taqtulu jeung ulah maraehan aranjeun kabeh angpusakum kana pirang-pirang diri aranjeun kabeh. Kahanapna qauluhu wal musafir lakinis saumu tetapi nari puasa afdalu eta leuwih utama lahu pikeun musafir in lam yatadoror lamun teu madarat itu musafir bihi kalawan ieu saum. 5 karena perkara pihi anu tetep dina ieu saum minta jili baroati dimati tina gagancangan ngalubarkeun tanggungan wa adami ikhla'il waqti jeung henteu ngosongkeun waktu anil ibadati tina ibadah. Amma idza tadoror anapun di mana-mana madarat itu musafir bihi kalawan ieu saum fal fitru maka ari buka afdalu eta leuwih utama. Terus kahanap qaulu safaron tawilan bi ayakuna ku sapertian bukti itu safar marhalataini eta 2 pamondokan pa aksara tuluy leuwih loba. Wa kharaja kaluar bidalika kalawan itu safaron tawilan naon as-safaru lumaku al-qasiru anu deukeut. Walil maridi jeung eta tetep pikeun jalma nu gering ingkana lamun bukti naon maroduhu panyakitna marid mutbikon eta anu mayeng terus-terusan tarkun niati ari tinggal niat minal laili tina waktu peuting. Wa in lam yakun jeung lamun teu bukti itu marad mutbikon eta anu mayeng kamalaukana saperti yang lamun bukti itu marid yahumu eta panas itu marid waktan dina sawaktu duna waktin henteu dina waktu sejen. Wakana jeung bukti itu marid waktu suru'i dina waktu migawe tandang pisaumi dina puasa mahmuman eta anu panas palahu tah eta tetep menang pikeun marid tarkun niati ari tinggal niat. Wa illa jeung lamun henteu itu waktu suru pa alaihi tah eta tetep misti kaitu marid an niatu ari niat lailan dina waktu peuting. Pain adat maka lamun balik deui naon alhumma panasna wahtaja jeung narima butuh itu marid lil fitri kana buka abtoro tah buka itu marid. Jalma anu gering bari geringna tuluy-tuluyan maka menang tinggal niat dina waktu peuting. Seperti umpamana sawaktu-waktu panas tuluy turun eta panasna teh tukung silila panas deui tuluy turun deui panasna teh bari samemeh kaluar pajar maka eta jalma menang tinggal niat ngan tinggal niatna dina waktu keur datang panas gitu. Wa illa fa'alaihi an niatu lailan tapi lamun memeh pajar eta jalma keur dina kaayaan sehat tegesna henteu panas da panasna teh beurangna umpamana maka eta jalma wajib niat sehingga kudu puasa. Ngan umpama ba'da subuh umpamana beurangna panas deui sehingga teu kuat pikeun puasa maka menang keur eta jalma buka sarta engkena wajib qada. Tingali sarahna walil maridi jalan kalimat hanap wa juju jeung menang lil marid wa qalu in kana maraduhu mutbikon aya daiman tegasna langgeng lailan waktu peuting wa naharon jeung beurang. Wa qaluhu tarkun niat minal lail ay li qiyamil udri karena ngadegkeun udur bihi kalawan itu marid daiman dina salawasna
palau purido maka lamun dipardukeun lamun dikira-kirakeun naon jawaluhu leungitna itu udur naharon dina waktu beurang ma'a adami niatihi sarta henteu niatna itu marid lailan na waktu peuting lam yajib dah teu wajib alaihi ka itu marid naon al imsaku imsak lakin yusanu tetapina disunatkeun itu imsak wa kadzalika jeung eta tetep saperti itu marid al musafiru ari musafir ida aqoma di mana-mana cicing ieu musafir fi asna'in nahari dina tengah poe wal hamilu jeung jalma nu hamil wal murdi'u jeung jalma nu nyusuan ida jala di mana-mana leungit naon khaufuhuma kasieuna itu hamil jeung murdi kadzalika saperti itu asna'in nahar wasobiyu jeung budak ida balago di mana-mana baleg ieu sobi wal majnunu jeung jalma gelo ida apako di mana-mana cager ieu majnun wal kafiru jeung kajalma kafir al asliyu nu asli ida aslama di mana-mana asup Islam ieu kafir asli wal haidu jeung jalma nu haid wan nupasau jeung pirang-pirang awe nu nipas ida tahuro di mana-mana suci ida tahurota di mana-mana suci ieu haid jeung nupasa bahwa maka ari itu musafir hamil murdi yusanu eta disunatkeun lahum pikeun itu haulai naon al imsaku imsak wa amal ladzi anapun wa amal ladina jeung anapun ari jalma-jalma yajibu an wajib alaihim ka itu alladzina naon al imsaku imsak fal mubtiru tah eta ari buka wal murtadu jeung jalma nu murtad ida aslama di mana-mana asup Islam ieu murtad waman jeung jalma nasia waman jeung jalma nasia nu poho ieu man aniata kana niat lailan na waktu peuting waman jeung jalma asbah nu subuh-subuh ieu man waman jeung jalma asbaha anu jadi ieu man yauma saki dina poenan sak mubtiron bari anu buka suma sabata tuluy tumetep naon annahu saestuna itu yaumus sak min ramadana eta tetep dina bulan Ramadan qaluhu wa illam yakun mutbiqon balkana mutaqattoan balkana balik tabukti itu marad mutaqattoan eta nu pegat-pegat wa qaluhu law kana yahumu waktan duna waktin walil huma jeung eta tetep pikeun panas panyakit panas pawaidun ari pirang-pirang faidah paminha maka eta tetep tina sawarehna pawaid ayuk taba ari yen ditulis pisalasi warokotin dina tilu pirang-pirang daun pil ula dina daun anu kahiji lapad inna ataina kal kausar wapisaniati jeung dina daun anu kadua lapad pasolli li rabbika wanar eta dijieunkeun ieu dijieunkeun fa'il nya naibul fa'il balikan deui gara ayuk taba ari yen ditulis pisalasi warokotin dina tilu pirang-pirang daun pil ula dina daun anu kahiji naon ayat inna ataina kal kausar wa pisaniati jeung dina daun anu kadua naon ayat pasholli li rabbika wanhar wa pisalisati jeung dina daun anu katilu naon ayat innasyani akahwal abdar sumayubkharu tuluy dikukus naon bil warokoti kertas tadi daunnya kertas welah warokoh sumayubkharu tuluy dikukus naon bil warokoti kertas al ula anu kahiji ma'a habbi kazibratin sarta siki ketumbar sohihatin anu alus wakit ata labani zikrin
jeung sapotong menyan Arab ala narin kana seuneu tahiratin anu suci ingda maji'iha dina nalika datangna itu huma panas teh. Pain adat maka lamun balik deui itu huma benernya. Pain adat maka lamun balik deui itu huma lahu kajalma bukhiro tah dikukus jalma pisan niati dina kertas anu kadua kadzalika saperti itu ula summa bisalisati tuluy kalawan kertas nu katilu kadzalika seperti itu ula aidon deui payaspi maka cager jalma biidnillahi kalawan idin Allah taala pakot jaroba makanya tages pakot juriba makanya tages dicoba naon dalika itu fawaid wasakata jeung repeh saal musonipu musonip an saumi tatawu'i tina mertelakeun puasa sunat wa huwa jeung ari itu saumu tatawi mazkurun eta nu dicaritakeun fil mutawalati dina kitab nu panjang babaranana wa minha jeung eta tetep tina itu saumu tatawi saumu yaumi arafata eta ari puasa yaum poenan arafah wa asyura jeung poe asyura wa tasu'a jeung poe salapan bulan Muharram wa ayyamul bidi jeung pirang-pirang poe caang bulan wasitatun jeung puasa genep poe min syawalin tina bulan Syawal. Musonib teu nerangkeun kana masalah puasa sunat. Di antarana puasa sunat teh puasa Arafah tanggal 8 Zulhijjah. Masalah hukum sunatna teh eta nisbat ka jalma anu teu ibadah haji. Sabab lamun jalma anu keur ibadah haji mah lamun manehna nyaho kana bakal tepi ka Arafah dina waktu peuting maka sunat puasa. Tapi lamun datang ka Arafah na ti beurang mah eta sunat buka. Sawareh puasa sunat teh puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Pikeun anu leuwih ati-ati mah sok puasa samemehna nyaeta ti tanggal 8. Jeung sabadana nyaeta tanggal 11. Jadi 8, 10, 11 eta leuwih ihtiyat. Tuluy puasa deui yaumul bid tanggal 13, 14, 15 tiap-tiap bulan Hijriah. Tuluy sawarehna salat sunat teh puasa genep poe bulan Syawal. Rek tuluy-tuluy atawa pegat-pegat. Sarahna wasakatal musannif an shaumi tatawu ay atanaful. Wa huwa jeung ari ieu tanaful at-taqarrubu eta gawe deheus ilallahi ka Gusti Allah taala. Bi ibadatin kalawan ibadah laisat nu lain ieu ibadah pardon eta fardu. Wa yahrumu jeung haram alal mar'ati ka awewe naon saumu tatawu'i puasa sunat wa jaujuha bari ari salakina itu mar'ah hadirun eta anu aya illa biidnihi kajaba kalawan idina jawaj li khabaris sahihain. La yahilu teu halal limra'atin pikeun awewe naon ang tasuma ayan puasa ieu mar'ah wa jaujuha bari ari salakina ieu mar'ah syahidun eta anu hadir illa biidnihi kajaba kalawan izin jawad. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon ifradu yaumil jum'ah ngawungkulkeun puasa poe Jumaah ngawungkulkeun poe Jumaah bisaumi kalawan puasa liqaulihi kana dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasumu ulah puasa saha adukum salah saurang aranjeun kabeh yaumal jum'ati dina poe Jumaah illa ayasuma kajabayan puasa ahad yauman dina sapoe qoblahu dina samemehna itu yaumul jum'ah
Aw yauman atawa dina poe kana sapoe ba'dahu dina sabadana itu yaumul jum'ah. Jadi lamun deuk Jumat nah jeung Kemisna atawa jeung Sabtuna. Terus kahanap qalu wa minhu saumu yaumi arafah. Wa huwa jeung ari tu yaumu arafah tasi'u dzulhijjati eta tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Wa saumuhu jeung ari puasana itu yaumu arafah yukaffiru eta ngifaratan ieu yaumu arafah dunuba sanatin kana dosa sataun qablahu dina samemehna itu yaumi arafah wasanatin jeung dosa sataun ba'dahu dina sabadana itu arafah kama fi khabari Muslim. Siamu yaumi arafata ari puasa poe arafah yukaffiru eta ngiparatan ieu saum asanata kana sataun allati anu qablaha anu tetep samemehna itu yaumu arafah walati jeung anu ba'dahu dina sabadana itu yaumu arafah. Wal ahwatu jeung ari anu leuwih hati-hati saumus samini eta puasa tanggal 8 minhu tina itu yaumu arafah. Bal yundabu balik tadi sunatkeun naon saumuma puasa muasaan poe qablahu anu tetep samemeh itu yaumu arafah minal asri nyatana tina 10 tanggal hiji kan ya. Wa mahalu nudbi saumihi jeung ari tempat sunat puasana itu yaumu arafah li ghairil haji eta tetep pikeun jalma anu henteu haji. Amma huwa anapun ari itu haji pain arafah maka lamun nyaho si jalma annahu kana saestuna jalma yasilu eta bakal tepi jalma arafata ka arafah lailan dina waktu peuting sunnah tah disunatkeun lahu pikeun jalma naon saumuhu puasana itu yaum arafah wa illa jeung lamun henteu itu arafah sunnah tah disunatkeun lahu pikeun jalma naon pitruhu bukana itu yaumu arafah. Wa asyura bil madi wa hukiya baduhum al qasru. Menang dibaca mamdud, menang dibaca maksur. Wa huwa jeung ari yaumu asyura asyirul muharrami eta tanggal 10 bulan Muharram. Wa shaumuhu jeung ari puasana itu asyura yukaffiru eta ngiparatan itu asyura asanata kana sataun alati anu qablahu anu tetep alati samemehna itu asyura liqaulihi kana dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam saumu asyura ari puasa 10 Muharram ahtasibu eta nyuprih kuring Alallahi ka Gusti Allah ayu kafir kana yen ngiparatan Allah sanata kana sataun alati anu qablahu anu tetep samemeh ieu asyura. Wal ahwatu jeung ari nu leuwih hati-hati saumu yaumin eta puasa sapoe qablahu dina samemehna asyura wa yaumin jeung sapoe ba'dahu sabadana asyura. Jadi 8 10 11 eta leuwih hati-hati. Qauluhu wa tasu'a huwa riya tasu'a maulidun eta anu timbul kama seperti perkara hakan nu kahikayatkeun nu kana mah asopani wa huwa jeung ari tu tasu'a tasiul muharrami eta tanggal 8 bulan Muharram. Qala ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam lain bakaitu demi lamun tetep kuring ila qabilin nepi ka taun hareup la asumanna tah yakin rek puasa saestuna kuring atasi'a kana tanggal 8 bulan Muharram. Pamata teras pupus Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qablahu dina samemehna itu tasi. Tanu kieu teh disebutna hadis qauli. Hadis Nabi teh aya 3 nya, aya qauli, aya fi'li, aya takriri.
Jadi Kangjeng Nabi nama teu kabujeng saum dina tanggal 8 bulan Muharram. Qauluhu wa ayamul bid ayamul layali tegasna pirang-pirang poe pirang-pirang petingan albidi anu cangra. Wa huwa jeung ari ieu ayamul layalil bid as-salisa asyara eta tanggal 13 wa taliyahu jeung dua anu nyanding kana itu salisa asyara. Wal ahwatu jeung ari leuwih hati-hati saumusani asyarata eta puasa tanggal 12 maha sartana itu ayamil layalil bid. Terus qauluhu wasitatun min syawalin ayli khabarin karena aya hadis man ari saha jalma soma eta nu puasa man ramadana dina bulan Ramadan sumaat ba'a tuluy nuturkeun man hu kana itu Ramadan sitan kana genep poe min syawalin dina bulan Syawal kana tabukti man kasyami dahri eta seperti puasa sataun. Fa inna siyama ramadana maka saestuna puasa bulan Ramadan bi asrati asyurin eta tetap kalawan 10 pirang-pirang bulan. Wasiyama sitati jeung puasa genep poe min syawalin tina bulan Syawal bisyahraini eta tetap kalawan 2 bulan. Pakadzalika maka ari itu sitatin min Syawal kasiyami sanati eta seperti puasa sataun. Kahanapna saeutik wal afdalu jeung ari leuwih utama saumuha eta puasana itu sitah muttasilatan eta anu patepung bi yaumil idi kana poenan lebaran tanggal 2 tanggal 3 mutatabiatan bari tuluy-tuluy. Wa in hasolat jeung najan hasil naon as-sunnatu sunnah bisaumiha kalawan puasana itu siltah ghairu mutasilatin bari henteu patepung bihi kana itu yaumul id. Wa ghairu mutatabiatin jeung henteu tuluy-tuluy bal mutafarriqatan balik ta pisah-pisah bijami sahri dina sakabehna bulan. Wa in lam yasum jeung najan teu puasa jalma Ramadana dina bulan Ramadan kama seperti perkara nabaha anu ngelingan alaikana ma sahabadul mutaakhirin wa dhahiru kama qalahu sahabaduhum usulus sunnati hasilna niat bisaumiha kalawan puasana itu sitah an qadain tina qada aw nadrin atawa tina nadar. Jadi umpamana keur bulan Ramadana gering tuluy bulan Syawalna qada tah qadana teh bari niat Syawal maka hasil eta teh qadana meunang puasa Syawalna meunang. Sakitulah wallahu a'lam.